Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Sabtu kaping 9 Mei 2026 masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum jeung sanyana pikeun anjeun kabeh fil an'ami dina pirang-pirang piaraan atawa binatang ternak ingon-ingon seperti domba, sapi, kuda, onta jeung sajabana la ibrotan eta teh tangtu aya pelajaran dina eta binatang, sehingga loba nu mempelajari kana binatang aya nu jadi dokter hewan, aya nu peneliti gizi termasuk susu sapi jeung susu onta jeung susu kuda, susu domba etawa jeung sajabana, sehingga eta teh disebutna la ibrotan, yakin ngandung pelajaran tina eta piaraan. Saterasna nusqikum kami maparin minuman saur Allah kum ka anjeun kabeh berupa laban atanapi susu segar anu nikmat kacida jeung bergizi. Ti mana dongkapna eta susu mimma tina naon perkara fi butuniha tina pirang-pirang beteungna eta piaraan, nyaeta tina beuteung sapi, beuteung beuteung sapi, beuteung kuda. Sadayana oge sebagian aya nu jadi tai parsha, aya anu jadi laban nyaeta susu anu segar anu bersih. Walakum jeung eta tetep pikeun anjeun kabeh fiha tina binatang ternak tina ingon-ingon nu disebatan tadi manafi'u pirang-pirang manfaat. Bulu domba bisa dijadikeun wol di luar negeri mah komo. Kulitna bisa dijadikeun jaket kulit, atuh tiasa oge dituang di dama kerupuk. Kasiratun seueur pisan manfaatna tina eta sasatoan, kacida seueur manfaatna. Wa minha jeung tina eta binatang piaraan domba, sapi, muning jeung sajabana takuluna anjeun tiasa nuang kana dagingna anu lezat tur bergizi. Saha pijalameunana anu teu resep kana daging piaraan seneng sadayana komo dibeuleum lezat ka bina-bina di sate. Saterasna wa alaiha jeung dina punggungna eta binatang piaraan, punggung onta, tina punggung kuda jeung sapi sadayana tiasa dianggo pepergian jauh dipuat kana eta tonggong kuda atawa tonggong sapi. Saterasna wa alal fulki jeung sadayana oge tiasa diangkut fulki kana kapal anu ageung bahtera seperti bahtera Nabi Nuh tuh maluna sadayana diangkut ku eta kapal. Kekawasaan Allah eta kapal berlayar di lautan. Saterasna walaqad arsalna jeung sanyana geus ngutus kami utusan Rasulullah Nuhan ka Nabi Nuh. Nyata utusan anu pertama da Kangjeng Nabi Adam mah manusia pertama. Teu acan diutus da teu acan jami, aya jami harita mah nama hiji Nabi Adam. Jadi Rasul anu pertama Nabi Nuh ila qaumihi ka kaumna Nabi Nuh. Faqala mangka nyarios Nabi Nuh ka kaumna waktos bade dikerem di banjiran ku lautan cai. Nyata Nabi Nuh ngadamel bahtera kapal anu ageung kacida. Ya qaumi, hei kaum kami, kaumku saur Nabi Nuh. A'budullaha kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malakum teu aya pikeun anjeun min ilahin tina sesembahan ghairuhu salian ti Allah. Afala tattaqun, nah anjeun teu takwa ka Allah, nah anjeun teu sieun ku Gusti Allah, nah anjeun make teu tawakal ka Allah Subhanahu wa taala.
Sentegan anjeun kabeh bakal dikerem ku cai bari kaayaan teu tiasa ditulungan kajaba tawakal ka Allah milu kana bahtera Nabi Nuh. Jadi waktu sarita 850 tahun Kangjeng Nabi Nuh dakwah ka umatna anu sakitu lilana ngan ukur 83 urang umatna Nabi Nuh anu tiasa ngiring kana kapalna Nabi Nuh. Malah istrina oge teu tiasa ngiring da teu tiasa sasarengan jeung tauhid Nabi Nuh. Putrana ge Kanaan teu tiasa ngiring margi eta ge sami alim lebet Islam. Tah ku kituna tina 83 urang eta jeung sasatoan anu sadaya diangkut ku kapal Nabi Nuh sehingga baranahan dugi ka ayeuna langkung tim 5 miliar jalma nu aya di muka bumi eta teh pada dasarna mah asalna syariatna tinu jelema 83 urang zaman Nabi Nuh. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.